Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, wilujeng patepang sareng Andawa di Putra RVMD dina acara Warta Bogor, warta anu baris kapidengkeun nyaeta korban longsor di Desa Tenjolaya diajar di tenda. Pamirsa, puluhan murid sekolah di perkebunan Dewata Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, dina tanggal 8 Maret 2022 kena keuruk masih kena diajar di tenda darurat. Maranehna teu bisa balik deu ka sakola asal kusabab sen longsor deu pupu pos koordinasi bersama mitigasi informasi jeung bantuan musibah Pasir Jambu Ciwidey Rancabuli Asep Taulani netelkeun aya 242 budak sakola dasar nepi ka sakola menengah pertama SMP anu jadi korban longsor. 46 orang diantarana nyaeta murid SDN Dewata anu sakolana deket jeung tempat longsor. Maranehna anu diajar di tenda mitigasi diajar di tenda darurat khusus pikeun kelas genep anu ahad ieu bakal nyangharap ujian nasional tisaprak 2 minggu ka tukang. Maranehna cingcing jeung diajar di imah kepala sekolah SDN Cisondari. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur wilujeng patepang deung dina warta nu bakal bongkap. Amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.